Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quluhu arijarita hakisan. Wa yajibu sarang wajib akli bihaqihi dinahakna Allah Ta'ala numaluhu Gusti Allah al-iradatu Mi'ta kersa anu ngarsakeun Gusti Allah wa iya sareng ari itu sifat irada sifat nyata sifat qadimatun anu teu aya mimitina nilai. Alhamdulillah sabada nyatakeun kudrat irada di satu ada delapan susunan marotib kamakhluk kudrat Allah nyata kawasa Gusti Allah. Ayeuna urang rek coba-coba kokoreh ngaguarkeun keterangan sifat iradah Allah. Iradah nyata ngarsakeun Gusti Allah. Sifat iradah di Gusti Allah qadimatun teu aya mimitina sareng teu aya tungtungan. Pangarsa di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahasa cek santri iradah cek urang ngarsakeun cek kokolot baheula Sang Hyang Karsa, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Karsa, Sang Hyang Widi. Hukum syara, pandangan hukum syara terhadap wajib akli iradah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu kahiji hukum syara ngawajibkeun kasakur jalma mukallaf akil tamyiz balik mukallaf disebut kudu nekatkeun kana ayana iradah Allah dengan resiko nu kahiji diganjar jalma mukallaf nekatkeun kana sifat iradat Allah serta sah imana. Nu kaduana disiksa jalma mukallaf pun teu nekatkeun kana sifat iradah Allah serta batal keimananna. Upami ditinjau tina segi bahasa ari iradah teh nyaeta ngersakeun anu ngawidian anu ngizinan sehingga segala sesuatuna terjadi. Paragi ngaayakeun perkara anu eueuh ngaweukeun perkara anu aya eta iradah di Gusti Allah Subhanahu. Ari kudrat kakawasaan Gusti Allah, kakawasaan Gusti Allah kudrat ari iradah ngersakeun sagalana anu dikersakakeun ku Gusti Allah aya dina kudratna Allah Subhanahu wa taala. Aya dina iradahna anu dikersakakeun anu diiradahkeun ku Gusti Allah aya dina kudratna Allah Subhanahu wa taala. Tinggal we susunan anu kamari lamun nu terjadi di alam dunia asup kana naon eta tanjizi hadis Allah di alam dunia tanjizi hadis pokok ya eta sagala anu terjadi di alam dunia ya ku pangersani Gusti Allah Subhanahu wa taala dikersakakeun dina tanjizi hadisane kalau itu salahnya. Aya nu masih kene dina catetan can bukti ya. Mungkin wae icu urang masih aya daftar di Lauhil Mahfuz aya nu karak jadi
terus model aki urang kalau urang mah tos aya dina alam barzah kawasan Gusti Allah anu make ngatur di alam barzah. Tah ayeuna nu perlu ditimbang kadang-kadang punten aya sebagian berpendapat bahwa setiap anu terjadi sakabehna diridhoan ku Gusti Allah. Lamun teu diridhoan mau terjadi cenah gitu. Aya sebagian berpendapat anu kitu. Model maling lamun teu diridhoan ku Gusti Allah moal hasil malingna. Ku sebab manehna hasil eta teh diridhoan ku Gusti Allah. Beda tipis. Jadi bahasa nu dipakena kunaon dikeresakeun ku Gusti Allah diridhoan lain diridhoan. Gitu. Diizinan ku Sang Hyang Widi Sang Hyang Kersa. Jadi setiap anu terjadi di alam dunia itu diirodahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anu diirodahkeun can tentu diridhoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya anu dikersakeun teu diridhoan, aya anu dikersakeun diridhoan. Cara nimbangna kumaha? Babari cara nimbangna mah. Anu nya dikersakeun diridhoan tempo wae. Naha kersaning Gusti Allah na sesuai parentah jeung Gusti Allah. Upami pikeun ngatur parentah eta teh di bidang ilmu fikih. Apakah terjadi sapuk cek fikih ya, sesuai dengan parentah apakah itu? Nah, lamun sesuai dengan parentah ya, eta berarti diridhoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dikersakeun diridhoan ya. Gitu. Lamun mangjapet ngomean randa bae ya bari jeung teu ditikah dikersakeun mah dikersakeun ku Gusti Allah nganetan teu diridhoan ya. Lamun mangjapet ngomean randa ya, tapi ditikah gitu. Nah eta mah nya dikersakeun nya diridhoan sebab satu jeung hukum fikih eta. Jadi tong boga rasa setiap anu dikersakeun teh diridhoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya anu dikersakeun tapi teu diridhoan, contohna maling nya atawa naon deui. Nah, mun dapat mah eta nya cipoah nya. Ilmu cipoah. Terus naon deui? Obatnya kejadian anu teu sesuai sareng aturan fikih. Tah eta dikersakeun ngan teu diridhoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Upami urang bisa kumpul dina ieu tempat tong ragu ya. Eta mah tos pasti ya, tos pasti sebab kadieuna ngalaksanakeun parentah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta aya jaminan dina Al-Qur'an bahwa kumpulna urang di dieu di tempat nya aya dia pamersa Gusti Allah nya diridhoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulna di masjid ya. Kumpulna di masjid Jumatan zikir tahlil kumpulan-kumpulan itu pengurang bisa kumpul di eta tempat
Eta teh suatu perkara anu dikersakakeun ku Gusti Allah tur diridhoan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tahlil misalnya bisa tahlil teh suatu anugerah anu luar biasa. Atau naon wae bentukna ibadah. Bentukna ibadah. Keun bari nundutan ge misalnya kamu kadang-kadang ya, pegawaian abdi datang ke tempat tahlil begitu aya nu mimpin bari beureum pajar teh husuknya orek beureum nundutannya begitu amin alhamdulillahirabbil alamin ya anu kata ieu asa sakedeung am teu mimpin doanya orek bari beureum gitu nya kemarin asa sakedeung am kalau kersani Gusti Allah malam Senin kamari abdi ngiring acara kholan pun guru Kiai Haji Babai Al-Anbari. Anu mimpin tahlilna Abuya Muntaqo. Abuya Muntaqo, Abuya Muhtadi, Abuya Muhtado, Abuya Ade, Abuya Muntaqo. Keturunan di Abuya Dimyati Padibran. Semua bahasa rekat aing mengaji anu mimpin ku ajeuna begitu juga yang itu ada nundutan teh namanya muswa alhamdulillahirabbil alamin jika kita AFP satu nama dia tahlil AFP boro-boroan cenah la ilaha illallah gimana sarebu yasin tilu kali itu bakal ikut ibran-ibrannya gitu ya sina belum balik Epi Epi saya awan husu orang saking husuna itu ada WS bareng ngisi tausiahna ke dipasih perencanaan anak guru nya babaturanna Kiai Haji Munawar Al-Anbari itu ngisi tausiah anjeunna itu beres tahlilan biasa abuya di Cidahu mah kitu kamu pamit dikir di mana datang tahlil beres pulang gitu anjeunna kumpul di daerah tempat dan suatu anugerah dikersakakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Suatu anugerah. Si tausiah itu. Haji Ahmad Fahmi di Tanah Tinggi di kota Polis itu. Juga pamajikan orang Banjarmasin. Hari di urang mah kapan gitu aya pondok mulai rada rame gitu. So, mulai dipanggil digerokeun kiai gitunya kiai tasawur anjeunna gitu lamun aya menyebut kiai pamajikanna sok rada cemberut sok rada manyun setengah ngambek lah ditilik-tilik kunaon pamajikanna sore orang Banjarmasin begitu mudik ka ditu rada bingung eta teh ya. Di Banjarmasin teh aya hiji lamun ditangarang kiai gitu dulur pamajikan buka pesantren gede santri ribuan gitu tapi digerokeunana ngukur ustad di Banjarmasin digerokeunana ngukur ustad di sabelahna aya mamangna boga santri kadang 5 siki 6 siki ngajarna alif-alifan ngajar mikro tapi eta ku masyarakat disebutna kiai di Banjarmasin lamun cium tangan ge bolak-balik itu bolak-balik pas nanyakeun ka mitohana Pak, kenapa itu yang punya pesantren gede, pesantrennya ribuan di sini dipanggil Ustaz?
itu mamang yang punya santri cuma 7 siki dipanggilnya kiai. Mitohana gitu. Kalau di sini yang dipanggil kiai itu yang punya istri 2. Yang punya istri 2. Si orang si nu ustadnya terus juga santri buat pamajikan akan ngumpul hiji nu magahan alif-alif boga pamajikan 2. Jadi di Banjarmasin aya dina lembur eta di lembur gitu. Sangat dihormati anu boga pamajikan 2. Bahkan nyaritakeun teu kapake di masjid ge. Ustad anu masih kena boga pamajikan hiji. Teu dipake khutbah. Teu dipake khutbah. Jadi di Banjarmasin mah anu khutbah teh anu boga pamajikanna. Gitu. Model abdi moal papake di ditu. Teu kapake eta di Banjarmasin. Eta sekrerencangan guru di depan kesan istri saya di Tangerang. Kalau ada yang bilang kiai suka jempetut, suka manun, ternyata di kampung itu seperti ini toh. Gitu. Itu dicantum. Ternyata di Banjarmasin. Pas nanyakeun, kunaon nu elmuna luhur. Elmuna luhur kupeda boga pamajikan hiji ya. Teu dipake khutbah. Kami tohana eta kiai nanyakeun. Gitu. Cek pendapat sesepuh didinya. Gitu. Ketika si khotib wasiat gitu. Wasiat dina khutbah kan salah satu rukunna wasiat kepada jamaah ittaqullah. Anjeun teh kudu takwa ka Gusti Allah, anjeun teh kudu sieun ka Gusti Allah. Itu. Eta cik metohana eta masih kene bohong. Deuk kumaha sieun ka Gusti Allah, ka pamajikan ge masih sieun. Jadi kulantaran gitu eta di Banjarmasin. Tapi ngadenge dialogna. Ada yang nggak tahu berang? Jelas itu. Sieun kene. Sieun kene cenah, sieun kene ka pamajikan cenah gitu nya. Jadi can murni tak ketika mengucapkan kalimat kitabullah eta teh can sah cenah, ya, can sah. Ya. Gitu memang aturan dina fikih gitu deui nya lamun aya anu boga pamajikan 2 jeung boga pamajikan hiji salat barengan kudu dijadikeun imam teh memang anu boga pamajikan 2. Itu sebab ibadah rieuna leuwih loba dibandingkan anu boga pamajikan gitu. Eta di Banjarmasin. Jadi Mang Japet bisa yang dihargaan ada terus. Itu nya. Eta pangarsati Gusti Allah Subhanahu wa taala ngersakeun macem-macem kejadian naon bae anu terjadi eta teh kersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana teu aya anu ngadorong kana pangarsa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perkara naon bae teu aya anu ngersakeun anu ngadorong kana pangarsa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dauhan Allah walakinallah yaf'alu ma yurid. Sareng tetapi Gusti Allah yaf'alu anu midamel ma yurid kana perkara anu dikersakakeun ku anjeunna. Jadi kersani Gusti Allah iradah Allah teu bisa kapaksa ku doa. Hiji nu kadua teu bisa kapaksa ku kanyaan. 3 teu bisa kapaksa ku rasa hewan. 4 teu bisa kapaksa ku muncakna nu zalim. Ya. 5 teu bisa kapaksa ku majuna teknologi makhluk.
genap teu bisa kapaksa usambungan mungkina logika atau nyambungna adat, teu bisa kapaksa ku keukeuhna nu boga kahayang jeung saterusna. Itu jadi lamun Gusti Allah rek ngaijabah hiji doa, lain ku pedah segeutna doa, manjurna doa, tapi ku kersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji doa teu aya hiji doa ge anu mantak ngajurung kana ijabahna. Lamun Gusti Allah rek ngaijabah kana hiji pamenta, hiji doa eta teh hiji perkara anu geus jadi kabutuhan ti hambana tur pimaslahateun gitu. Jadi tong boga kayakinan urang boga doa, boga hiji doa anu mampu ngadorong kana ijabah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang disambungkeun Gusti Allah Subhanahu wa taala antara doa anu dibaca jeung hasil tina tujuan. Gitu. Tapi sakabeung Gusti Allah diberi contoh. Ya. Aya nu hiji maca doa eta hasil, ya. Aya nu hiji maca doa eta biasa wae, ya. Teu hasil. Ya. Kulantaran kitu upami dina ngadoa anu hade nama seja ibadah wae ku ngadoa nama. Diniatan seja ibadah gitu ya, ku ngadoa diniatan seja ibadah. Kita ya, jadi teu aya hiji doa ge anu bisa maksa kana ijabah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Memang Gusti Allah diparentah ud'uni astajib lakum. Menta anjeun ka kami astajib lakum tantu diijabah ku kami. Eta teh jaminan lamun urang ngadoa geus pasti diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan cek Allah ijabahna ku kumaha kami, ulah kumaha kahayang anjeun. Ijabah mah kumaha kami. Aya hiji dulur orang lugu ya. Silaturahmi ka abdi. Carita bahwa urang leuwih geus 6 tahun ku Gusti Allah teu bisa dibere sare ti peuting. Teu DKS ti peuting. Eta teh geus 6 tahun. Geus 6 tahun. Cerita awet hidup kumaha ieu nya. Hayang dibere sare ku Gusti Allah tapi teu didaek dibere sare ti peuting. Nepi ka subuh terus. Kadang sarena jam 8, jam 9 kan saya itu dari sare umur itu. Saya sare. Terus datang ka mana wae ka dieu itu cuma anggar wae teu bisa sare. Tu abdi dicaritakeun ari tujuan hayang sare ti beuting ngarana naon? Ngarana sehat. Ari akan tilok sare ti beuting sehat, alhamdulillah sehat mah sehat bae. Atuh tos pake wae sehat nu aya cika teh. Maka ibu non teu kudu bingung-bingung hayang sare ti beuting ya. Tos bae pake jabatur ge sare ti beuting teh hayang sehat, ari agama karena tilok sare ti beutingna awak jag-jag bae sehat bae dahareun bae. Atuh tos pake wae eta meureun bagian urang ti Gusti Allah. Tapi penasaran bae manehna nya. Itu malam Jumat kamari abdi jarah ka bapa di kopo, pendak di kopo ya. Itu ngobrol ya. Itu malam Jumat kamarina Jumat penting. Kali itu deui ya, jeung barudak ya, murojaah amil nu hataman amil ka
ulang manehna aya milu ka dieu. Oh cenah Gusti Allah terus dibere sare di peuting, urang mah doa yang sare di peuting. Malam Selasa kamari eta mah teu buku cenah dibere sare. Alhamdulillah diijabah cenah betul. Ngan isuk-isuk tabung gas leungit 3 di warung kitu artian. Terus naon deui rokok segala si warung leungit cenah saparo. Eta pan bentuk ijabah di Gusti Allah aja rek sare ti beuting doa yang sare dibere sare kan Gusti Allah. Mohon ngan gitu resikona. Kira-kira mendingan mana? Mendingan tuh sare ti peuting atau mendingan sare ti peuting? Si kadinya namanya atau mulai teh bentuk ijabah di Gusti Allah jika abdinya gitu. Nah, itu jadi pangarsa ti Gusti Allah teh macam-macam. Ngan cara nimbangna kitu we. Lamun sapuk sareng parentah insyaallah nya dikersakeun nya diridhoan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa nu urang dilaksanakeun teu bisa ya teu mampu ngajurung kana ijabah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ijabah Allah mah gitu ya sakersana Gusti Allah ya, fa'alu lima yurid. Gusti Allah anu mindamel kana perkara anu diharapkeun ku anjeunna, lain kadorong ku doa, lain kadorong ku muncakna anu zalim, lain kadorong ku kanyaan, tapi ku kersane Gusti Allah. Kulantaran kitu kuring sok rada resep maca bela salat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la roda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ya Allah la mani'a mual aya nu bisa nyegah lima kana perkara a'taita anu dipaparinan ku Gusti. Jadi lamun Gusti Allah rek mere saalam dunia ngahalangan Allahumma lama moal bisa nyegah. Wayana Gusti Allah rek mere masalah dan saalam dunia ngahalangan kana pamere eta lama nya lima alfaita. Moal aya bisa nyegah rek dihalangan ku manusia saalam dunia. Teka cegah pasti datang wae. Allahumma la mani alima'a ya Allah la mani amwal ayo bisa nyegah lima kana perkara atoita anu dipaparinkeun ku Gusti. Wala mutia jeung moal aya nu bisa mere lima kana perkara mana ta anu tos dicegah ku Gusti. Saalam dunia rek mereka urang lamun Gusti Allah ngahalangan moal datang ya. Sabalikna saalam dunia ngahalangan lamun Gusti Allah rek merek ka diri urang pasti bakal datang moal pahili. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la roda lima kodoita jeung teu aya nu bisa maksa wala roda lima kodoita kana perkara anu parantos ditakdirkeun ku Gusti ya. Wala yang fauzal jadi minkal jadd jeung teu aya manfaat keukeuhna kahayang jalma anu keukeuh ya. Cek bahasa kolot masawa bikul hima bila tahruku aswarul aqdar sabuat-buatna kahayang jeung cita-cita moal tak bisa nalobah kana benteng takdir tentunya. Upami sagala cita-cita urang dihasilkeun ku Gusti Allah memang eta bagian urang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disambungkeun jeung ikhtiar doa, disambungkeun jeung ikhtiar kasab, disambungkeun jeung ikhtiar usaha-usaha urang anu sejen.
Jadi yang terpenting ulah boga rasa doa urang ngadorong karena ijabahna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha lamun boga wiridan teruskeun, boga wiridan mah boga doa teruskeun, tong dieureunnan kitu nya urang sejakeun bae ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kumaha doana, kumaha wiridna, kumaha macana, ku tawassulna. Sakitu ya, keterangan dina sifat irodah ya, atau nabi pangersa di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Etanya mudah-mudahan aya manfaatna yang diceritakeun insyaallah skema materina tetapi materi di fotokopina satu isuk tentang masalah irodah wabil ketik yang di ala kadar pembuka wadimah dina sifat irodah. Mudah-mudahan aya manfaat anu dicaritakeun bisi aya carita anu teu sesuai sareng kaidah-kaidah ilmu tauhid eta mungkin anu diri abdi kaidah diri abdi upaya carita anu sesuai sareng kaidah-kaidah ilmu tauhid eta hidayah di Gusti Allah sareng pitutur ti guru-guru kami. Sareng informasi bahwa poe minggu isuk aya insyaallah kehadiran guru di Tasik mereka dia jadi sejak silaturahmi paduana jadwal pengajian bulanan Hamidah himpunan alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya Bandung Jaya dilaksanakan sebulan sekali Tangerang Raya biasa keliling di para alumni kadang di Ciledug, kadang di mana baik di Mau, di Balaraja, kadang di Tanjung Kait, Selatan, di Legok Bakul, Reina, kebagian di dia, anu senggang, anu kaur, orang ngopi we bebarengan, poe minggu isuk, itu tabarukan, anu kitabna biasa diaji. Anu datang insyaallah hijau di Syekhuna Khair Afandi nyata Ki Haji Ahmad Fahmi ya tabarukan ngaji insyaallah para alumni ya, sebenarnya para kiai mengajikan udah misalnya dari itu orang tabarukan baik alam berkah datangna guru jauh-jauh di Tasik ka dieu ala kadar nyambut ala kadarna lantaran gitu anu kaur anu senggang dua minggu ya, orang ngopi bebarengan di dieu pengajian nama dilaksanakeun ba'da zuhur ya, pengajianna dilaksanakeun ba'da zuhur sakitu saya merupakan undangan nanti abdi ya undang di poe minggu rame-rame kecilnya kita pengajian anu dilaksanakeun Hamidah himpunan alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda kitabna Syarah Hikam sakitu anu dipikahatur anu kaur wayahna dihaturanan cari urang ngopi ala kadar mudah-mudahan aya manfaat anu dicaritakeun akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasihkeun mugi Gusti ngawurukan kana ilmu
tawasul ku pangaosan abdi tawasul